umur 12 tahun geus dipasinikeun ku manusia halayak rame terutama di kalangan para ulama. Aya hiji manusia nu ngaran Syafi'i. Muhammad Idris ngaranna. Syafi'i Maki. Luar biasa mun ditanya masalah naon bae apa, budak leutik ditanya naon bae apa. Urang mah geus kolot kieu ge ditanya teh engke bae jawabna teh. Boro-boro keur teu ngaji keur ngaji ge ditanya ku pamajikan tadi ngaji mingguan ngaji. Caritakeun naon? Loba omong. Loba omong nanyakeun masalah-masalah. Kunaon eta? Atuh ngaji ge hiji dihandapkeun tangkal Ambon. Nah, hiji jeung tukang lepet. Gimana bisa tuh ngaji kok gitu. Dan lumayan we bebe jadi imam mah ngaji we pokokna. Sanajan datang ka dieu mah ngan pasedak-sedak noh. Tuh masalah. Lumayan yang ganjel-ganjel kuning. Akhirnya anjeunna ngajilah di Imam Malik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hadis Muwatta Imam Malik talat. Eta otak bisa kos kitu. Otak. Masya Allah, luar biasa. Umur 15 tahun kakarak. 12, 13, 14, 15. Diangkat jadi mufti internasional. Mufti pemutus hukum sadunia. Umur 15 tahun. Itulah lalakon Imam Syafi'i mantap munaya Muhammadiyah Syafi'i. Ya, manusia biasa. Ulah jeung Imam Syafi'i jeung aing ngadu sia Muhammadiyah. Lain ngadu masalah totogeun ku insya. Jadi jauhan dongeng na Imam Syafi'i malukan kumaha. Ngarang kitab Al-Um teu puguh teu karuh jelemana aya 4. Imam Syafi'i pan hiji tapi ketika ngarang aya 4 akan dapat sensasi. Geus sama kos kitu kan. Urang mah tarola ulah ngarang mun nyieun imah tukang basna sorangan jadi 4 atuh teh geus sama kos kitu. Iyalah Imam Syafi'i masyaallah. Nah panjang dongeng nah cerita Imam Syafi'i mah datang ka kawin mah kayak iraha deui. Datang ka boga anak sagala rupa. Datang ka keistimewaan ilmuna ka mancanagara sadunya nya mah dikanyahokeun ku kabehan. Nanya masalah keur sare dihudangkeun nanya masalah jawab langsung. Pernah 40 masalah dicoba heula. Ku jelema keistimewaan Imam Syafi'i keur sare ditoel ditanya masalah terang reup deui hees deui.